warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Haturan wilujeng tepang pamiarsa nepangkeun simkuring Arido Zilfi Tauhid. Baris ngabewarakeun warta dinten ayeuna dina acara Kalau Warta ngabagi warta ka Balanea. Pamiarsa, Institut Pertanian Bogor siap mere beasiswa pikeun atlet nu menang emas di Asian Games 2018. Hal eta teh minangka pangrojong kampus dina raraga najenkeun karaharjaan pejuang olahraga. Numutkeun Rektor IPB Arif Satria, atikan teh pikeun jangka panjang supaya atlet Indonesia dengan saukur profesional dina bidang olahraga, tapi oge di luar olahraga. Beasiswa nu disiapkeun IPB pikeun atlet nu rek nuluykeun atikan ka pasca sarjana atawa strata 2. Sabab rata-rata atlet geus atawa keur ngarengsekeun strata 1. Numutkeun Arif, hadiah nu dibikeun pamarentah ka atlet teh penting pisan, pikeun ngajamin karaharjaan atlet. Ku hadiah eta, atlet bisa ngawima jeung bisa ngarintis usaha. Ngan atikan oge teh eleh penting kudu dicangkem. Sangat atlet bisa digawe ku cara ngandelkeun kabisana di bidang non olahraga. Beasiswa nu dibikeun IPB pikeun atlet nu menang emas di Asian Games 2018 nu rek neruskeun atikan ka strata 2 ku cara ngabebaskeun biaya SPP salila diajar di kampus pertanian panggedena di Indonesia. Ku bonus anu disadiakeun pamarentah pikeun atlet ditambah bonus atikan ieu kuduna jadi motivasi pikeun atlet sangkan bisa ngaronjatkeun profesionalitasna boh dina bidang olahraga boh di luar olahraga. Ku sabab itu bonus anu dibikeun ka maranehna tengah saukur pikeun ayeuna wungkul tapi pikeun kahirupan kahareupna. Saterusna IPB ngadongsok sakan kasibukan dina bidang olahraga tengelehkeun kewajiban atikan pikeun sakabeh atlet. Lamun inget loba atlet di luar negeri nu boga prestasi na bidang olahraga tapi oge boga atikan nu luhur. Arif oge netelakeun pikeun ngawujudkeun hal ieu para atlet nu hayang nuluykeun atikan bisa langsung nepungan dekan pasca sarjana IPB. Warta ieu dicutak tur diropeah di pikiran rakyat.com. Mun sakitu warta nu kapidangkeun dinten ayeuna simkuring Arido Zilfi Tauhid ngahaturkeun nuhun. Rincik rincang ka Depok naik kareta sidik pisan Balimbing Depok raos dituang bari nonton Kalau Warta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.